Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabakreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian kagenap belas. Ieu yasana Bapak Tholib. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tuning teu hese deui sagala rupana sanajan hajatna rada rongkah da puguh dijalmi aya ti pihak istri pamegatna. Pada pakaulan kagungan putra pada nunggal itu ieu ogengan hiji-hijina. Wayangna menang dua peting kaduana disambung ku dalang ti Bogor sindena Upit Sarimana sareng Dedeh Kurniasih. Sasasih lamina Pak Hidayat ayana di bumi ramana Pak Khairuddin Ibu Jubaidah sareng Pak Abdullah parantos marulih deui ka Bandung sareng ka Jakarta. Damung 2 minggu aranjeuna mah ayana di Ciherangna teh marulihna nganggo sedan candak istrina ti Jakarta. Nu ngahaja sarumpingna nungkulan nikahna Siti Nurani ka Durahman. Dina hiji poe di bumi Pak Hamid haneuteun deui ku tatamu nu ngahaja nerepangan ka Pak Hidayat sareng putra na nu anyar nikah anu bade marulih ka Jakarta. Nembe oge budalan tatamu nu narepangan sadayana bade lalason di luar aya nu uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sunu araya di bumi. Ibu Julaiha teras keluar maksudna bade nepangan tatamu. Brai panto muka diunah teras bae munjungan bari nyuuh kana sampean Ibu Julaiha. Allah, unah geuning ieu teh, sur Ibu Julaiha. Bagea teuing unah. Ibu Julaiha rada tarik nyariosna kitu teh bari miwarang nangtung ka diunah diajak ka jero sarta naros deui. Jeung saha unah maneh teh? Sareng Neng Juragan, Neng Nurhayati, abi teh jajab anjeunna. Ibu Julaiha rada ngagebeg nguping diunah nyarios kitu teh manehna kaget lantaran ceuk emutanana Nurhayati teh geus maot. Tapi acan oge leungit kagetna kabujeng aya nu nyeuh manten kana sampeanana beri nangis sumegruk. Neng Nurhayati anu henteu tahan manahna tepang sareng mertua. Atuh Ibu Julaiha beureubeuden bae sajongjongan mah henteu tiasa nyarios naon-naon ngadeg bari olohok. Ningali anu keur nyeuh teh upami henteu kaburu datang Neng Nurani mah kaluar naros ka anjeunna. Ibu, saha tatamu teh geuning bet nangis? Nembe Ibu Julaiha emut tina bareubeudeunnana lajeng anjeunna nyarios ka Neng Nurani. Nani, ieu teh ibu Nyai nu ngalahirkeun Nyai. Nu kawartoskeun parantos pupus teh. Atuh Neng Nurani teu nolih kana naon-naon teras bae ngarangkulan ka ibuna ka Nyi Nurhayati bari nangis sumegruk paungku-ungku jeung biunah. Nu dilebet oge narorojol kageteun ku anu narangis sadayana palayeun uninga. Nyi Nurhayati dikaleng ku putrana ku Neng Nurani dicanda ka bumi. Cacandakanana mah
Cul bae bayatak ditepas diunah oge ku Ibu Julaiha dicandak kalabat. Hidayat hokeun ningali ka putrana anjeunna oge ari manah nama teu penten ti putrana hoyong ngarontok ngarangkul ka garwa namung ngaraos lingsemen. Sareng hariwang kawiwirangan bilih Neng Nurhayati parantos kagungan deui caroge. Nurhayati teras munjungan ka sadayana nu araya di dinya ka Pak Hairudin sareng Pak Abdullah ka Jang Durahman oge teu kakantun. Leresan sasalaman sareng Hidayat mah Neng Nurhayati geus teu kaampuh teu kiat nahan kasono sareng kana langsa teras bae nangis kana pangkonanana sumegruk bangun anu kanyerian. Ugi ka Den Hidayat anu tadina ngaraos lingsam sareng hariwang teh manahna pananganana henteu karaoseun ngusapan kana mastakana bari dumareuda upahan Neng Nurhayati. Ai hati geus ulah ceurik Neng, urang geus dikersakeun bisa tepung deui. Kalawan diung mungpulung jeung anak jeung sepuh, anggur akang hayang terang. Kumaha lalakon Hayati? Ti mimiti pisah ti akang, malah ibu sareng mama oge palayeun. Nya kitu deui Mang Hairudin sareng geureuhana. Tah eta teh salaresna nu kapungkur nyaksian urang waktu ijab qabul tikah teh. Sanes anu sejen tunggal Rama Hayati, Rayi Saibu Sarama, Mama Saipudin, Rama Neng. Neng Hayati lelar nangisna teras calik nebihan ti Hidayat anjeunna emuteun sareng ngaraos isineun bilih Hidayat parantos kagungan deui garwa. Cisocana disusutan ku saputangan teras munjungan deui kanu jadi kapirama ka Pak Hairudin. Tapi segruk deui bae Neng Nurhayati teh nangis emuteun karamana nu parantos teu aya di kieuna. Sareng anjeunna mah teu kantos terang di rupi-rupina acan. Apa ya abdi mundut ti hapunten sareng leres apa teh saderekna pun bapa. Nya Hayati, Neng teh alo Mang, terang soteh Mang sanggeus eyang Nyai datang ti Palembang ngan hanjakal Nyai kabul indi ti Jakarta. Ku Mang kungsi di paluru sagala kateranganana anu netelakeun sagala rupana. Estu bener pisan henteu salah. Keun wae nu geus kaliwat mah ulah dipikirakeun deui. Pek anggur gerang ngaleueut heula tangtremkeun hatena. Engke ku Neng terangkeun kumaha lalakon teh. Sadayana oge palai uningaun. Komo akangna Hidayat jeung anak Nyai Nurani. Saparantos leler mah manahna Neng Nurhayati teras bae ngadadarkeun lalakonna di ngawitan angkatna ti Jakarta dugi ka ditundung ku indung. Disangka kakandungan kenging anu henteu sah kakurung ku tikah. Dicarioskeun oge teu percantenan kangetana bukti serat tikahna dipilari henteu kapendak komo ku Pratama Wiguna mah. Diseuselan lak-lak dasar nu teu kinten matak lingsemna dugi ka anjeunna ngantunkeun indung. Lunta saparan-paran dirawatan ku panyawahna malah anu saterusna mah diusir deui bae nya muruk karama carogena ngadon babar. Anjeunna maksud ka Jakarta palaina pangan carogena sakantenan bari bade naroskeun serat tikahna anu teu kapendak manawi carogena uningaeun. Namung teu kantos dugi ka Jakarta parantos kabujang aya nu bade nyilakakeun sareng pisah ti istri panyawah nu harita nyarengan. Dugi kapendakna ku Abah Dharma didinya mukim sareng masantren kengeng piwuruk tina bag-bagan agama. Saterasna dugi ka di jurung mios kabiuna nu saterusna nyarengan milari mama Rama Kang Hidayat dugi ka ieu waktos nu kauninga ku sadayana. Cariosan Neng Nurhayati imut pisan teu aya anu kalangkung di tetek sacerewelena. Sadayana nu ngupingkeun ngiring ngangres manahna komo carogena sareng putrana mah mung Hidayat ngupingkeun carios lalakon istrina teh. Ayana langsa oge aya bingahna ceuk manahna ngaraos bagja rehna Neng Nurhayati tuhu ka anjeunna teu kersa kagungan deui caroge sami sareng anjeunna teu kersa kagungan deui geureuha. Saparantos Neng Nurhayati medar lalakonna Pak Hairudin bari kumujeng tawis bingah manah nyarios ka Hidayat. Tuh geuning Hidayat kitu cenah. Jadi henteu gaplah Hidayat anu tuhu nunggu ka pamajikan teh. Dan Nurhayati oge sarua pada tuhu ka salaki.
Hidayat nguping cariosan ramana kitu teh mesem bari tungkul raraina rada bareureum asa kanyahoan hatena nu keur bungah pedah tepung jeung bojo pada teu aya nu ngahalangan. Neng Nurani ngarangkul ka ibuna bari ngarangkul ramana narik panangan supados ibu ramana ulah tebih teuing caralikna. Atuh geur bae sadayana garumujeng pada baringah lucu ku polah Neng Nurani. Hidayat ngaluarkeun cepuk tina sakurak sukanana bari nyarios kageureuhana. Di dieu Hayati, engkang nyimpen serat teh. Malah dicacanda aku Nur Hayati, di anggota Wisoca ka Nurani. Nyariosna kitu teh bari muka cepuk, rasiahna dina cepuk dipencet. Brai bae cepuk teh muka seratna dicandak dipasihkeun ka Neng Nur Hayati. Bari rambisa ku Cisoca nawiskeun ka bingah manah Neng Nur Hayati nampi serat dicaroge teras bae dibuka bari ditingali. Neng Nurani nu aya digedengeunana dirangkul ku Neng Nur Hayati teh digalentor di ambungan dianggo mupuskeun manah anu bingah teu aya papadana. Da upami paduduaan mah tangtosna anu dirangkul teh carogena. Disambung dugi ka wengi di bumina Pak Hamid Sarip ngarobrolna disarengan ku kagumbiraan. Malih nu maksadna mulih ka Jakarta teh diundurkeun deui maksadna bade ngabujeng heula ka Abah Darma. Dinten enjingna sadayana marios ngantunkeun Ciherang nganggo mobil ngabujeng ka Cimahi heula ka bumina Den Sumarna. Didinya ngabangi sadayana ku pribumi diangkan pisan samalah ku pribumi dugi ka disuhunkeun medar lalakon Nur Hayati sareng lalakon Hidayat dugi katutugna. Teu kinten bae hokeun ngabandunganana teu nyangka lalakon kitu Den Sumarna sareng istrina bingaheun pisan ka tatamuan teh. Salajeng nama teras bae enjingna disedangan ku Den Sumarna sareng istrina marios ka gunung kapang calikan Abah Darma. Abah Darma nu mulih jajab Neng Nur Hayati parantos aya deui di bumina. Di jalan anjeunna nyimpang heula ka rencangna sakampung maksud ngahiras nu babantu sareng ngawartosan yen engke dina dinten Jumaah bade ngayakeun salametan rek sidkah riungan tua. Atuh bubuhan kasepuh urang dinya sakur anu dihiras dinten Rebo keneh oge geus juljol. Nya kitu deui anu diarondangna daratangna teh henteu lalengoh aya nu mawa beas aya nu hayam jeung marawa cau maksudnya rambungan. Abah Darma teh bet kawas nu rek hajat rongkah make motong domba sagala aya duana motong hayam jeung olah-olah masakan nu araneh ceuk urang dinya mah kawas nu rek nyadiakeun tamu di kota. Dina dinten Kemisna Abah Darma ngajurungan jalmi megat tatamu anu baris darongkap ka Lebak. Atuh rombongan Den Sumarna teu kinten bae bingahna aya nu mapag teh cacandakanana aya nu mangyandakeun. Da ti Cimahina barangkali heula Rebo pisan sadayana oge cacandakanana teh malum jalmi araya. Sareng ngahaja bade ngintun Abah Darma nawiskeun katumarimaan manahna. Sakantenan sareng kangge bakal sadayana salami aya di gunung. Maning ngaleut sapertos bade piknik bae arangkatna sanaos bari nanjak mudun ge teu karaoseun capek. Baringah bae nu aya sajajalan bari sempal guyon. Tabu setengah 12 parantos dugi kanu dijugjug pada mapago sadayana nu araya di dinya. Sadayana parantos marunjungan ka Abah Darma teras caralik di tengah bumi da sanaos ayana di gunung oge. Bubina Abah Darma teh lega nya bersih papana oge mani herang tawi sae piarana sareng apik nu kagunganana. Caralikna di amparan samak tilep wareuteuh nakar kawas nu ngahaja kengeng nyayagikeun khusus kanggo tatamu. Sadayana anu araya di dinya sami pada ngaraos heran ninggal ka Abah Darma sareng ka Pak Hamid Sarip pamunteuna meh sakarupi sapertos Rama sareng putra meh hese ngabentenkeunana. Malah Pak Hamid ku anjeun ti tadi keneh oge tingawitan tepang sareng Abah Darma damalna teh ngan hulang-hulang bae sapertos anu asa-asa ka Abah Darma teh. Tapi ari Abah Darma mah katingalina ayem bae sapertos nu teu aya naon-naon. Saparantos rarineh sareng mararenah caralikna Nyi Nur Hayati nyayagikeun euteun para tatamu
Lalabuhna saaya-aya kengena nyayagikeun istri Abah Darma. Wajid ketan dodol waluh opak sareng ranginang peuyeum ketan oge aya kengeng ngagaringkeun didamel gulampo dibungkusan ku daun jagong. Memeh ngaraleueut Abah Darma sasauran heula ka para tamu soantena halimpu mata kupingeun leuleuy mata kahartos sareng ngandung komara nabiskeun kaluhuran budina nu nyarios. Abah muji syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Robbi. Wassalamu wassalatu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sareng ngahaturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana anu nembe sumping sareng kasadayana nu sami linggih di dieu. Saparantosna Abah ngahaturkeun puji syukur sareng nuhun kanu Maha Agung. Mugi ngawuwuh rahmatna dilimpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sakulawargina miwah para sahabatna. Sareng mugi Allah Subhanahu wa taala masihan taufik sareng hidayahna ka urang sadaya. Berkah sareng salametna nu lalinggih sadayana nyerebat. Amin. Saterasna Abah teh ngahaturkeun nuhun ka sadayana sareng nyanggakeun kabingahan ku kasumpinganana. Mugi-mugi ieu ngajantenkeun rahmat sareng nikmatna ka urang sadayana. Gusti anu Maha Suci parantos ngarasakeun nepangkeun urang sadayana dina kasalametan sareng kabagjaan. Mangga Aden nyanggakeun euteun saaya-aya sanes kirang hormat damung sakieu buktosna. Suruh Abah Darma kata tamuna bari nyarengan ngaleueut. Atuh breng bae sadayana ngaraleueut bari saruka bunga salah sauran tawis mimitran ngaraketkeun kawargian. Bapak Hamid Sarip sasauran ka Abah Darma nyariosna teu kinten mamandapanana. Sanes abdi teh bade kumawantun tumaros ka salira Abah. Namung sateacana mugi Abah ngapunten. Bilih bae ieu kasanggeman abdi ngajantenkeun teu sae kana praosan salira Abah. Oh, mangga Aden bade tumaros naon Aden teh. Moal Abah mah moal nanaon. Suruh Abah Darma bari mesem sapertos nu parantos uninga kana maksad nu bade naros. Abdi tingawitan tepang saleresna mah hemeng sareng teh kinten ngaraos kagetna ningali salira Abah teh mergi ku sakarupi pisan sareng pun Bapa Suwargi nu parantos lami ngantunkeun ka abdi. Suruh Hamid sasauranana bangun anu rada asa-asa. Abah Darma rada gumujeng bangun anu bingah pisan nguping kasauran Hamid kitu teh pamuntenna beuki marah mai. Nu sanesna mah nu araya di dinya sadayana teu aya nu sasauran palai terangan kumaha terasna. Dati tadi oge saleresna mah aranjeunna oge sami bae rada karageteun ningali Abah Darma sakarupi sareng Hamid Sarip teh ngan teu aya anu wantun naroskeun. Ieu Aden eta teh Aden mah tangtos teu acan uninga pangintennya. Rama teu kantos sasauran. Abah teh gaduh sepuh didamel di nagara Walanda kapungkur mah anu kawasa teh. Anjeunna janten naib direngrengan pangadilan didamelna teh kagungan putra kembar lalaki. Jenenganana oge malum anu kembar meh sakarupi. Rakana Hamid, Rayina Muhammad. Salajengna nya tungtung jenengan teh ditambihan Arif jenengan eyangna Muhammad Arif sareng Hamid Arif ngaran eta dua budak teh. Maklum anu kembar upami udur hiji teh sok udur duanana. Cerik hiji sok cerik kabeh deui. Sareng kaleresan ibu eta budak teh tik-tik brek sering udur. Rupina bae lantaran kirang tanaga sareng seepun getih tilas ngalahirkeun eta dua budak teh. Maklum alam harita teu acan seueur dokter sapertos ayeuna. Dugi kapupusna eta ibu murang kalih teh. Eta dua murang kalih teh kapaksa dipisahkeun. Nu alit Rayina dicandaku saderek ibuna dirorok sareng diatik dugi ka ageungna. Mung teu kinten hanjakalna
Rama pulungna eta murang kalih sareng ramana teges teh henteu sapaham dina lebet kanagaraan. Jalaran Rama pulung eta murang kalih mah henteu keur saeun ngaula ka Walanda. Sadi dinten damelna kana tani sareng ngawuruk tina bag-bagan agama. Kasebatna mah ajengan teu keur saeun di pasihan Bisluit oge ku Walanda teh. Estu nyandak paham nu saleresna teu keur saeun dipengkolkeun atanapi dilarang ku saha bae oge. Anjeunna mah nyandak hak nu saleresna bae numutkeun ajaran agama anu sabenerna. Atuh ku kituna teh tangtos bae Walanda mah ngewaeun pisan nganggap musuh ka eta ajengan teh. Nya panggedena murang kalih teh oge dadi atik sareng dididikna ku anjeunna, pahamna oge teu benten sareng Rama pulungna. Maklum zaman harita teh atuh hubungan kakulawargaanna oge sasatna mah jadi pegat. Margi Ramana teges eta murang kalih teu keur saeun nepangan ka saderekna. Sumawana ari ditepangan mah sieun dihukum sareng dipecat tina pagaweanana. Nya dugi kapegatna wae saterasna mah tina kaduluran teh itu ieu oge geus henteu aya hubungan deui. Nya dugi kaagengna eta murang kalih teh gaduh bojo ka putrana nu janten Rama pulung. Da saparantos ngukut eta murang kalih teh ibuna jadi kagungan putra istri ngan hiji-hijina nu dirangkepkeun ka putra pulungna teh. Ayeuna eta murang kalih teh teras bae neraskeun padamelan Ramana. Janten ajengan dugi ka muridna oge aya rebuna. Di saban tempat seueur nu dongkap malah santren ka eta ajengan. Atuh Walanda teh beuki curiga bae eta ajengan teh janten pangurus tina perkempelan Syarikat Islam. Jasa terasna ku Walanda dibuang eta ajengan teh dibuangna sareng istrina ka Pulau Nias. Pesantrenna dibuburak teu kengeng dianggo. Sakaluarna ti pangbuangan teras bae anjeunna aprak-aprakan ka saban pesantren. Istri pamegah tolabul ilmi henteu mulih deui ka Purwakarta. Da sadayana sepuhna parantos pupus ku panyiksa Walanda. Parantos bosen aprak-aprakan nyaeta jalmi teh ngadon bubuara nyaung-nyaung ditutugan gunung burangrang saolah-olah ngadon nyumput sareng nyepikeun salira. Ngaranna oge sanes Muhammad Arif tapi nelahna Abah Darma. Nembe dugi kadinya nyariosna Abah Darma Bapa Hamid teras bae nyungkem kana sampeanana Abah Darma bari nangis sasambat karamana bari nenda di hampura. Mang teu sangka geuning ieu teh Bapa abdi. Mugi Mang ngahapunten ka abdi sareng kapun Bapa. Pun Bapa sadayana oge teu ningaun yen Mang jumeneng keneh. Da kapungkur teh ku sadayana oge Mang teh parantos disangka dipaehan. Didrel ku Walanda suruh Pak Hamid bari nangis. Nya da geus kieu kedahna lalakon urang Aden. Keun wae ayeuna mah ulah nangis. Urang geus diparengkeun bisa patepung. Peperiheun Mang teh jeung Bapa. Jeung lancok henteu bisa panggih heula. Ayeuna nya rebu-rebu nuhun bisa panggih jeung putrana. Nya sasatna nu jadi anak Mang keneh. Sadayana kantun aralohok bae nu araya teh. Teu nyangka Abah Darma teh saderek Ramana Pak Hamid Arif Hidayat mah pernah aki meureun. Atuh saterasna mah saruka bungah bae nu aya wuwuh teu asa-asa ayana natamu di dinya teh da tunggal wargi katalian deui ku putra kukutna nyaeta Neng Nurhayati. Enjingna bada Jumaah di bumi Abah Darma alias ajengan Muhammad Arif seueur jalmi ondangan nu maksadna ngayakeun panadaran tepang sareng putrana sakantena nyalametkeun deui Hidayat tepung sareng Siti Nurhayati. Di bumina Abah Darma 2 poe bae mah haneuteun keneh tamu masih keneh jul-jol nerepungan ka tatamu. Berempugna sadayana Abah Darma bade dicanak ku Pak Hamid di piwarang ngalinggihan bumina di Ciherang ku Hidayat sareng Pak Hairudin. Disanggeman bade dipangdamelkeun pesantren sareng masjidna nu parantos aya bade diageungan. Ku
Keputusan sadayana kakayaan Abah Darma nu aya di dinya sadayana dipasrahkeun ka desa, dipiwarang disidkahkeun ka fakir miskin keur amal di eta desa. Bah Darma mah teras bae ngiring marulih sareng tamu ka Ciherang, ari Pak Hidayat sareng Pak Khairuddin mulih heula ka Jakarta. Diunah teras ka Bandung dipasihan artos ku sadayana nawiskeun katumarimaan kana kahadeanana. Neng Nurani sareng ibuna Durahman, istrina Pak Khairuddin sareng putrana mulihna ka Jakarta pangpayuna. Pak Khairuddin sareng Pak Hidayat mah ngajajabkeun heula ramana. Abah Darma biunah sareng Pak Abdullah sarencangna. Neng Siti Nurani jeung carogena di Jakarta parantos tetep renggenek ngahiji sareng ibu ramana ngadamelna di ramana bae Durahman oge tina padamelan ti payun parantos liren. Sadayana aya dina kabingahan kengeng rahmatna Pangeran ganjaran kanu sabar sakitu pinuh ku cocobi nyeri sareng panghinaan ti sasamana. Pangeran teu oleh ngaraksa sareng masihan rahmatna dugi ka patepang deui ibu ramana sareng putrana. Pak Khairuddin sareng Pak Hidayat kantos nyumpingan deui ramana sareng eyangna mangdamelkeun masjid sareng pasantren di Ciherang. Dina lebat 5 sasi oge parantos seueur pisan nu ngadon masantren ka eta tempat di tebihna, malah tilas muridna kapungkur oge seueur nu sumping ka Ciherang. Ngebujang ka Abah Darma ayeuna mah geus kasohor nu jebat teh ajengan Ciherang bae atanapi mama ajengan Muhammad Arif. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna lalakon anu sanesna deui. Istrina Raden Karma nu disingkahkeun ti bumina nyiruruk dikenalanana kaayaanana kacida pisan robahna. Salirana jadi begang sering hulang-hulang ngajentul bari ngalamun. Saban poe ngijir ngalongokan kacaroge nu aya di tempat tahanan. Asep Mahrub anu di rumah sakit parantos mulih deui ayeuna jadi tanpa daksa make suku palsu, lempangna diganjel ku iteuk disangkeh ku kelekna. Neng Yeti patuanganana beuki mendayang, reuneuhna beuki gede geus nincak kana 5 bulan. Dina hiji poe istrina Pak Karma sareng putrana Neng Yeti nampi panggilan ti pangadilan kangge masihan katerangan ka hakim tina perkawis perkarana Bapak Karma. Marulihna lalung sepisan raraina gablas parias eueuh ketihan dina beca teu eureun-eureun duanana nyenging sreuk narangis pinuhku kana langsaan jeung kasedihan. Teu sangka geuning Yati nasib urang teh tepi ka kieuna. Apana ayeuna geus meunang hukuman. Tadi cek hakim 16 tahun cenah dihukumna bapaknya ieu teh puluhan juta duit nu digasab ku bapaknya ieu teh. Jeung ibu mah teu ngarti bapaknya ieu teh sok ngajualan awewe parawan ka luar negeri jeung awewe Indo cenah nu ngaberatkeun teh. Jaba tina barang sulunupan deui nu ngaberatkeun teh. Sur ibu Neng Yeti ka putrana nyariosna pegat-pegat. Sumuhun ibu sareng tante Mince panginten nu sok ngawarah dangsa teh ka abdi sareng kasadayana wae barudak nu diajar dangsa. Nah atuh Nyai make milu diajar jadi weh eta beteung Nyai. Kumaha atuh Gusti abdi teh pinuh ku wiwirang kieu. Salaki dibui imah jeung kakayaan beak anak lalaki tanpa daksa nu awewe manggih wiwirang. Istri Den Karma nyarios ka putrana bari nyuuh kana tuurna dina jero beca saputanganana mani cipruk ku Cipanon. Beca geus eureun di hareupeun gedong kakenalanana nu saheulaanan disirurukan ku istri Pak Karma sareng putrana. Turun tina beca lempangna dulugdag daligdig nepi ka tepas payun. Hiung bae nangis deui nyuuh kana meja Neng Yeti anu tas mayar beca nyamperkeun ka ibuna bari nyagruk di gigireunana ceurik paungku-ungku. Haji Latif jeung istrina ngahaja ngalongok putrana norojol kaluar murunu keur ceurik. Kunaon eta teh Nyai make ceurik sagala? Keun wae da geus milik urang kudu kieu. Ayo bae ayeuna mah anggur urang balik ka lembur. Bari ikhtiar sabot nunggu deui Karma
Cek Haji Latif ka anakna. Waktosna kabujeng sae pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.